Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qa'idil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabil hadinal muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Wallahu alam bi muradi. Wajah jeung datang parantos datang min aqsal madinati ti tungtung kota rajulun hiji pameget hiji lalaki saha anu sumping eta wa Habibun Najjar nyata hiji pameget teh Habib An-Najjar kana qad amana bir rusuli eta Habib An-Najjar teh parantos iman ka para rasul wa manziluhu bi aqsal balad ari bumina eta Habib An-Najjar teh ditungtung kota nyata eta Habib An-Najjar teh hiji jami nu percanten ka para pera-pera harus utusan Allah nalika eta Nabi Isa ngutus ka hiji kaum tiru jami tah aya anu masihan terang anjeun kudu turutnya ka ieu utusan Nabi Isa nyata Habib An-Najjar. Tah Habib An-Najjar teh hiji jami soleh anu percanten kana pirang-pirang utusan. Para nabi, para rasul itu nyanak ajaran anu sami. Ajaranna ajaran tauhid. Ajaran tauhid. Jadi agama Islam teh sanes agama Kangjeng Nabi Muhammad hungkul punten. Ari agama Islam teh agama Kangjeng Nabi Muhammad hungkul sanes. Agama dikawit Kangjeng Nabi Adam eta Islam. Duit Kangjeng Nabi Musa jeung Isa eta Islam. Ngan diangkan-angkan aya agama di luar Islam. Nah, eta mah angkana aranjeunna. Lagi agama ti awal oge sadaya Islam. Tah para nabi sadayana diutus ku Allah teh nyanak risalah. Di mana setiap risalah pasti nyarioskeun kajian tenan nu bakal sumping. Tah ieu umat Kangjeng Nabi Adam jeung Nabi Adam bakal sumping Nabi akhir zaman. Satos Nabi Adam dicari bakal sumping Nabi akhir zaman. Terus gitu teras-terasan. Bakal sumping Nabi Ibrahim, bakal sumping Nabi Musa, dan bakal sumping Nabi Isa. Tah waktu eta Nabi Isa lungsur maka didinya umat-umat saja Nabi Isa nyarioskeun bakal sumping Nabi anu satos kaula nyata Isa alaihissalam. Nyata teh Habib anu percanten nyata Habib An-Najjar percanten kana utusan ka para rasul. Eta tempatna teh naon bumina teh ditungtung kota. Lumpat yas'a. Lumpat Habib An-Najjar teh yas'a teh sampai sa'i teh ya. Jadi yas'a teh saya lumpat ngagidik papah ngagidik teh yas'a. Jadi orang kan sa'i ari papah mah yamsi papah biasa. Ima lumpat ngagidik mun bahasa Sunda mah ngagidik. Tadina orang sa'i sopa sareng marwah teh sunnahna sa'i teh naon lumpat ngagidik. Sanes lumpat sanes papah jadi ngagidik gancang gitu. Yas'a mah teh disebut sa'i. Mas'a tempat sa'i. Yashtadu udwan lamma sama bitaktibil qom ar-rusul. Nabat lumpat papah gancang teh tanah Habib An-Najjar sabab ngadangu Habib An-Najjar kaum eta orang-orang kampung geus ngabohongkeun para utusan Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nah, eta tos dugi Habib An-Najjar nyarios eta kaum qala ya qaumit tabiul mursalin. Hei kaum kami anjeun kudu taat ka pirang-pirang utusan. Ditegaskeun ku Habib An-Najjar ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Anjeun kudu turut ka hiji utusan jalmi ka jalmi anu teu nyungkeun ka anjeun naon ganjaran teu nyungkeun buru. Tah eta jalmi teh naon anu kaeng pituduh. Tah ieu kalimat ieu teh dijantenkeun dalil ku sapalih jalmi anu nyebatkeun